tukang ditinggali teh asa lobang ngalamun itu tadi Nyata bingung orang nyarita kenana bingung kunaon Ari bapak emak hari bapak jeung emak teh nama buat ninggalkeun ujang gitu di dieu jeung si emak jeung abah dapanya teh ujang teh anak abah ukil jeung emak di dieu Tuh panjang kieu bapak teh kabar eta teh saarek teu ujang teh nyieum duit an eta teh entos barai bayar lunas ari mah teh hayang naon menceret teh mah ganti pakasabah nya mah ini teh jeung bapak sugan we ngaganti kahirupan urang cara batur ai PT geuning ditinggalkeun maneh ka laki jeung abah di dieu balik emak ka dieu geus eueuh aki geus eueuh kitu eta teh Eta utadina mereka robah kieu teh kan kieu jeung kieu urang teh mah nasib urang teh cek balik urang ka dieu era ku batur kakang gila mah urang teh ngarobah nasib kos batur kan heuda kumaha geus kieu mah urang teh jeung tenggelingan teh abah Mbah Uki almarhum menit teu nyarita-nyarita acan mata teu apa Mbah Awai nyaritakeun boga bapak teh da saha cenah kitu. Jadi aku maneh teh teu ngabejakeun jeung nini maneh Teu yang maneh hujuna lain anakna teu boro-boro mata hare-hare we da teh jadi kolot teh nya Abah Uki ngan ku hadena ureunan aya si Awai ureunan nya ureunan anu sok eta nerangkeun nya kitu. Lain Bapak tadi ditinggalin anak obrolan Bapak jeung Bang Awai meni siga babaturan eta Bapak wau di mana jeung si jeung Abah Awai aya da baheula mah babaturan teh eta ngan tileutik da maneh krek ngajun ge nu nganteurna teh si Awai Mbak Awai paingan atuh apaleun ka Bapak pan baheula na sobat kali teh ka mana jeung si Awai ngan ku sabab Bapak mah jauh ditinggalkeun ngan sok ditatanyakeun teh ka si Awai ngan selila ka si Awai teh terpapanggih deui kakarek papanggih tadi nya teh neunduran si Asep nu neang ka ditu teu jang hampura Bapak teh kos ka maneh kudu dihampura nya Bapak teh geus micun punya kaleuwi ka maneh teh meuni teu diteleng tingali ku Bapak emak oge nya kudu dihampura nya jang geus geus dititipkeun ka Aki ti keur leutik teu ditempo-tempo ku Aki berenang teu dibere nyaho yen inung bapak aya keneh dibarangsakeun ku emak kudu dihampura nya jang nya emak jeung bapaknya akan naik eta mah Bapak mah da meureunana geus kitu kuruna kan ti samat ayeuna mah wayahna emak jeung bapak di dieu we geus balik da meureunana ka mana deui da meureunana di abdi meureun di dieu jeung saha eta na teh ngaranna teh batur kitu mah mama teh ayeuna mah rek balik jeung bapak maningakeun deui maneh mah geus we di ditu mah rek balik dijual dan nguruskeun kitu teh mah kebon batur gitu ge ayeuna mah urang geus kanyahoan kieu maneh geus arebu urang kumpulkeun mah urang teh urang balik deui ka dieu ayeuna budak geus gede Pak urang balik we urang ka dieu da meureun jeung saha anu ngurus kan ukur si Abah Awai-awaina meureun jeung si Asep si Erik nih teu aya ayeuna mah sobat budak da ari masalah eta nun teh kekebonan mah si Abah ge di dieu lega gitu da bageulana oge bapak ge jeung sok kebon jeung ibung maneh sok ka sawah baheula mah bicara bapak aya ku Aki dicarampun ini an bapak ngajak geuninganan cenah urang ngarang pan ku tadi nama urang teh aya kamajuan cek tadi dengan bapak maneh mah kitu ayeuna mah urang ngariung di we meureun jeung emak jeung bapak urang nguruskeun tinggal Aki nini maneh di dieu kitu we ayeuna mah lah ini teh bah ngomong-ngomong gitu
naon sababna gitu abah make daek ngalakonan jalan kahirupan anu kieu gitu pan meureunnan batur teh nempo ka urang teh bah jadi urang teh katempona dina segi kahirupan teh urang teh meureun bah kejem jeung biadab eta teh ka batur teh bah halus ya cep maneh nanya seperti itu kau sekalian ku aing aina rek teh berekeun kamarane aing Kumaha tah, Bah? Mak, arek ka luar heulanya, Mak. Oh, Pak, tong lila teuing nya. Moal rek kadinya teh ka kebon rek ningali heula pepelakan. Rek ka mana bapak budak, teh bakat geus ilas-ilas kitu teh teu puguh. Goblok pisan sarai teh ku aing. Ulah aku ku aing ditengkeun mah ieu. jadi kieu dah terus mata-mata aing ieu ngalakonan jalan kahirupan Terus bari kumaha kamarane lamun teu aya alasanana naon tah bah alasanana bah pangna abah make jeung daek ngajalankeun kahirupan kieu sok kira jelaskeun ka urang ayeuna geus buguh mah wilayah urang dikuasai ku orang asing boh tatanena boh manusana pokoknya mah dina segala bidang geus tiga babu di negara sorangan gitu terus sangkut pautna jeung jalan kahirupan nu dijalankeun ku urang naon bah kahiji anu ngawasanana jalma asing kaduana lamun posisi urang dicekel ku orang asing urang teh jadi babu-babu keneh anger ayeuna teh urang teh dijajah-jajah keneh tapi bener oge, Bah, tujuan Abah tah. Terus kumaha ayeuna, Bah? matakan barudak posisi urang ayeuna urang mangpaatkeun jang ngabantuan dulur-dulur urang anu garawe kadeungeun-deungeun tah kitu tujuan abah mah oh karti atuh bah ai kitu mah jadi cacak-cacak kelakuan urang cek batur teu eceug oge geuning tujuan abah mah rek melaan dulur-dulur urang anu ayeuna garawe dideungeun-deungeun bah arti ari kitu mah bah tah kitu ai kahati mah Ah, bener, Cep. Aing beuki yakin ayeuna mah. Milu kasih Abah teh yakin bener. Daripada ayeuna ngingilu kasih Ayi, geus mending kene kasih Abah anu urang percayakeun kasih Abah. penuh nari geus percaya ka abah mah Lamun teu salah mah. Ieu masih sarai. Arek milu we ka Abah ayeuna mah. Tujuanna ngin Abah teh alus. tuh Bah urang bener. Tujuan Abah teh bener alus. Gitu dong. Sampurasun. tak kitu ge rampes Rampes. Sampai Sampurasun. saha teh Sampai. jadi Iya, masih sarai teh. rek ka saha